Mohon perhatian, hapunten kasadaya pengunjung, arantos kapendak hiji budak alit, namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan, ciri-cirina nganggo acuh warna berem gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, seca bolotot pangambung urengi, sareng rambutna galing sabelah. Menawi ka para pengunjung anu rumaos ka icalan putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan, 5 menit teu dicandak, ieu budak janten milik panitia. Dari Telkomsel. Bilih Aki aya kapanasaran, sok cebatkeun we Ki. Aki teh hoyong naon? Ya, Aki mah aya kapanasaran ngan hiji. Hayang ngasa anti kotok garing, Jang. Aki masuk aya wae. Maknya hoyong nuang ti kotok garing ari Aki. Nyanggeus atuh ai moal ditedunan mah. Urang mah rek neangan sorangan we. Geus Ki, tong neangan sorangan da Aki teh keur gering. Keun we, saya nu neangan nya Ki nya. Tah, iya Ki, ti kotok garing teh. Ulah diasungkeun ka Aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung Aki ngasaan ti kotok mah. Sok cobaan heula aku di dinya. Geus teh nya nya ka Aki teh. Sok buru. Aduh, bingung kumaha nya disangka teh nya itu bingung teh kotok mung teh kumaha atuh Ki. Sok buru atuh asaan heula. Nya atuh Ki. Ngeunah henteu? Henteu Ki, pait pisan. Kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh karasana pait pisan. Aduh, kumaha ku aing anu gering kieu. Bicen geuleuh aingnya. Dari Telkomsel. Ari Aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya we 60 tahun malah, Jang. Eta rarasaan Aki sajero 60 tahun teh kumaha Ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung sini teh asa ngan sajam. Uluh, nah bet asa sajam Ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Pak, iji tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Cok canak atuh ka dieu enggak? Ya, Pak, ya. Nah, rapotnya meni goreng kieu. Ieu beureumeun nih loba kieu. Gawe naon wae atuh mah nanti Ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya beuremna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblak. Mana? Hargening ieu mah rapot anu Bapak. Nya, ieu mah rapot Bapak bangsa sekolah SD. Dari Telkomsel. Mamah aya, Aya, Pah. si Lingling aya, Aya, Pah. si Simsim aya. Aya, Pah. Jadi sararea ayanya. Aya, Pah, sadayana ge aya. Papa masing regreg wae. Sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa henteu regreg, nu dipihanyakalkeun teh. Nah marane sararea aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Dari Telkomsel. Ayaku aneh eta sifat manusia nya sapi. Aneh kunaon hayam? Nya sok we pikir cing asak atuh sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya. Ari ti leutik diurus di hade-hade, nah ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we bandungannya. Apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusia teh. Diperesan we ari dikawin henteu. Dari Telkomsel. Pak. Ieu takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Muhun dokter. Ari sadinten 1 kali 3 sendok. Sendok naon ta dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1 kali 3 sendok temok Pak. Dari Telkomsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya heula Surabi atuh, panu dipangheulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Naha? Tek we Surabi jeung hayam rendengkeun, terus gebahkeun. Pasti heula hayam lompatna. Da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici.
Pasihan Pak, sing hawatos, abdi teh teu acan neda Pak. Pasihan. Persaban eueuh duit receh Bapak bade manisian sabaraha, keun ku abdi diangsulan Bapak teu gaduh uang receh mah. Tante, Aya naon Udin? ih tante meni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante meni barokah. Tante eta nya sok ngeum di minyak tanahnya. Si Udin sekaba-kaba sanes. Tante teh bekah kita sok ngamaman pais orok sareng pepesep tuh. Abdi Rek naraon mana di dia? Abdi mah bade miredan jalmi anu ngomongkeun kuring Naon gitu? Terus amun geus apa saha mana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek di kumaha eta teh jelemana? Aya dua kemungkinan rek damai hayu, rek teun ge hayu. Naon sia? Taeun teh eta teh naon? Nya teun teh damai deui. Nah, Kang, balanja kalapa kan Kang Dana aya tanggalna 8. Nyajang bawaan ka bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap mana samarana? Aya tah laja salam. Nah laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah bawa kalapa jang lalap mah. Nyalah, ajaran dahar lalap aya kalapaan. Mangga Kang. Mangga. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Henteu Kang. Atuh upami kitu mah, akang tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok. Mangga wae Kang diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya? Ti dieu mah gampil. Nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung 1,5 jam Kang. Panghilap Kang, nyandak obor sarang sendal 3 rampasan mah. Tah, tos turun tina rakit, akang mapah wae ngalangkungan 2 gunung deui. Nya kirang langkung 2 dintenan lah Kang. Eta oge upami nonstop teu istirahat. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas kitu atuh akang. Memang akang rek ngalakukeun naon? Yeuh Neng, lamun Neng nolak cinta akang rek nekat ngajelem tina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta akang mah moal asa-asa ngagantung diri Neng. Eta mah langkung akang mah mau abi mah tiasa miluran anu sanes. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. SIM sama SNK-nya, surat-suratnya? Ya, ada. Sebentar. Ini Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan Pak. Ya, ditilang saja ya Pak. Ini surat tilangnya Pak. Tapi kemarin aku belok di sini nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah sekalian surat tilangnya 2 ya Pak ya. Duh, aing mah harus jujur, nyok itu mah aing mah jujur. Mun kuring maot, omat dina tutunggul makam teh kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung. Ari kuring mah bingung. Nah aku naon kitu? Dina tutunggulan makam kuring mah tong digambaran ngewa. Nah aku naon kitu? Era Aku naon? da abdi mah dokter spesialis kelamin. Nyi, ku akang diberi duit 10.000 nya keur balanja. Ya, hadenya mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Hadena mah cukup keur sabulaneun. Tong boros sabulaneun Kang. Satauneun ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah.
Akang muji pisan boga pamajikan siga Nyai teh lah bisa ngatur kana duit. Tapi Nyi, ngomong-ngomong rek dibelikeun naon kitu duit ti akang teh? Nya Kang Neng mah pinter. Iya acis di akang 10.000 kiat sataunan. Kok Neng bade dipangmestekeun kalender? Dari Telkomsel. Kang iya abi bade moto kopi KTP nya, punten. Oh, Payuna mangga. we hungkul, tukang nama tak kedah Kang. Mangga. Kayak sekedapnya. Oh, tah ieu entos. Kieu fotokopianana mangga. Punten Kang, dupi aslina mananya? Aslina abi mah asli ti Cirebon. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Kira-kira lamun saderek katarima gawe di dieu, hayang gaji sabaraha tah? Nya kirang langkung 10 juta plus tunjangan kesehatan, transportasi jeung uang makan. 10 juta. Baiklah, kajen anjeun lulusan SMP jeung gawe jadi office boy, anjeun menang fasilitas lembur sabulan 8 poe, mobil dinas jeung uang belanja 5 juta sabulan. Piraku Bu, abi mah teu percanten. Ibu teh heureuy nya. Memang saha nu ngamimitian ngajak heureuy ti heula atuh jeung hayang gaji 10 juta. Dari Telkomsel. Jack. Hei, Lain euy pamarentah hayangna naonnya? teuing atuh Nel. Geus puguh rakyat teh susah kabina-bina. BBM ditaikeun geura. Puguh we efekna tingali geura busung lapar di mana-mana. Nempi ka hayang udut ge hese pisan. Menges tong make malapah gedang sagala. Hayang ngudut mah ngomong we make mawa-mawa pamarentah jeung BBM sagala. Heueuh atuh, cik. Aya sabatang mah atuh. Ye, Korekna atuh sekalian. maneh mau ngapoe ngan modal kenyot we jeung paru-paru. Rek kiraha meulina hayang udud we mamawa pamarentah geura jeung BBM. Lieur. Dari Telkomsel. Carita Jagong Jambu Monyet jeung Kuda. Meliwak ka era mana mah jambu monyet? Nah kunaon gitu Jagong? Eta coba si ki hiji oge meni ditembong-tembong sombong pisan jambu monyet mah. Daripada maneh awak di bulan sababaraha lapis, ari bulu kemana-mana. Ngerakeun. Daripada maneh kuda Nah kunaon kitu Jagong? suku kabeh di sapatuan ari awak bulu cunan. Dari Telkomsel. Benang sia bangsa teh paingan kalapa aing teh leungit bae daku sia bajing lungcat sia. Pada abi mah bade sanes bade maling, Pak. Pak Haji sanes bade maling kalapa abdi mah. Sia sok loba alasan apan sidik katingali ku urang maneh teh keur naik. Nya abdi mah naik teh sanes bade maling kalapa, Bapak. Ari geus rek naon atuh sia betataikan kana tangga kalapa batur. Aduh, punten Pak Haji, punten pisan. Da abdi mah bade eta Pak Haji, bade milari jalan ka langit. Dari Telkomsel. Mas maaf, kalau Jalan Marta di mana di Nata ya? Oh, kalau mau ke Jalan Marta di mana? Naik angkot jurusan Bineng aja nong. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, teu tiasa ningali, cacan tuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya duitna ya. Aduh, Pak, ieu mah artos teh palsu Pak, Nah make jeung apal make jeung palsu sagala ya duit. Apanan maneh teh lolong. meletet sakedik Bapak, abdi bener. Dari Telkomsel. Ki, nah kehampangan teh beri jeung berat sagala. Nah, ari ujang, hujan oge apanan sok dibarengan ku dordar gelap. Dari Telkomsel. Lamun aya nu beres dahar, terus ngaberesan piring ngabaris rapi, eta mah pasti orang Rusia. Tah, lamun anu geus daharnya, terus meresan piring ngajajar ka luhur. Sendok jeung garpuhna disilang-silangkeun, asbak bararesi. Tah eta mah pasti orang Jerman. Mun perabotan di meja makan seperti piring, sendok, asbak, nepi ka wadah tisu, acak-acakan sanggeus beres dahar, eta mah pasti orang Amerika. Tah, amun parabotan seperti piring, sendok, asbak jeung wadah tisuna arareueuh sanggeus beres dahar, eta mah pasti ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Jack, Hei, coba mun si Cecep aya di dieu euy.
Urang duaan pasti mau hese teuing mindahkeun ilomari. Cek saha si Cecep teu nulungan. Apan manehna ge keur mantuan urang. Mantuan naon ari maneh Jack? Memangna manehna teh di mana gitu ayeuna? Apanan di jero ieu lomari nahan gantungan baju bisi maruragan. Dari Telkomsel. Woi, ngetem teh lihat teuing atuh pir. Bapak bade angkat ka mana? Nya teh nyaho kitu kuring teh ka Bogor. Har ari bapak pan ieu teh nembe pisan ti Bogor, malihan ayeuna tos di garasi. Oh, garasi? Dari Telkomsel. Jack, Woi. eta mah euy kamari basa moro di leuweung sancang. Kuring diudag bagong, geus gede. Waduh. Allah siungna para rajang. Eta bagong udah kuring lompat lah seter kebok. Ngabretek tuh urang teh lompat. Nah terus? Nah, geus rada jauh eta bagong teh nambru ti Soledad ku cai. Bener euy, maneh mah jagoan. Mun kuring mah geus nyihan maneh. Diudag-udag bagong pikasinan gitu mah. Justru eta bagong teh bisa ti Soledad oge apana nincak cikih dewek. Dari Telkomsel. Terus Pak, ya terus. Ya sekali terus Pak, terus. Nah, di Bapak kita mundur teh kalau melong terus. Ari markiran teh kudu cocorokan kitu atuh. Nih mundur we. Da lamun mobil kuring nabrakan teh mah pasti eureun, geus kudu mundur-munduran. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangehgan. Mangga wae Bapak upami bade naik mangga mung kedah mayar 500.000 Bapak. Upami Bapak protes, Bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami Bapak nyeros di kapal, Bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade Bapak? Mangga atuh gitu mah. Ayo Jang, orang naik Jang. Tah Pak, ayeuna mah tos dihandap. Teu naon bade nyares oge Bapak mangga. Ari Bapak bade nyares naon Bapak? Muhun. Kita tadi oge bade nyarios ngan sieun didenda abi teh. Bade nyares naon atuh ari Bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan panggedenangan punten 3. Anu ngarasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh nangtung. Tah gitu Udin alus. Tadi ibu nitah nangtung anu nangtung. Tapi ibu nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh Udin? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes jodoh abdi sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, nyajantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah, tong nugi anjeunna kenging jodoh nu sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teu tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi. Gusti, upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi. Saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes, wios nu sanes penak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui weng anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon maneh ngajanteng di hareupeun imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ka pasar, maneh teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di Pengker, Mak. Kenaon? Nuju ngadu kaleci. Astagfirullah. Nah, bapak si lain teh teu era ku umur gitu. Kolot-kolot ngadu kaleci. Bener-bener teu uyahan. Ngadu kalecina jeung saha gitu, Din? Sareng Aki, Mak, tuh di Pengker. Dari Telkomsel. Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh paeh katiisan. Kumaha bisa katiisan kitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lililila awak uing teh bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngerasa syukur paeh ge teu pati nyeri.
Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paena? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh ya. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna Uing margo pamajikan Uing keur salingkuh. Hiji poe Uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung calana batur. Uing apa pamajikan Uing keur salingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha? Kaloteng, eueuh sasaha? Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna Uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung Uing teh. Nyeri pisan, euy. Nyapae we Uing teh? Aduh, nari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ka jero kulkas. Mun maneh neangan ka jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup. Ayeuna bloon maneh mah. Dari Telkomsel.